Anu paling terakhir cara anak orang ngajaga kana akhlak sampean teh nyaeta ulah resep ngagiridig lempang ka pamimpin anu dolim teh gini terakhir teh komo upami kacaritakeun saeta jalma teh seorang alim, seorang ustad, seorang kiai, seorang naon jalmi anu dianggapna teh warisan nabi, amanah para rasul, maka ulah sok resep teuing nyaeta datang nyaketan merapat ka para pamimpin anu dolim. Dan sabab lengkahna teh bakal direken naon rerejengan berserikat ngabantu kana kadolimanan. Ya abdi berbicara secara umum maksudna teh henteu condong ka hiji pamarentah ka hiji kekuasaan gitu nya. Da nu jelas urang mah ulah waka suudon kana pamarentah anu aya di mana. Da bentuk pamarentah panguasa anu dolim mah contoh nu aslina mah Firaun eta. Kumaha kitu dolimna rek teu dolim kumaha orok nu karek lahir pamagat pan ditewakan dipencit sabab si Firaun teh ngimpi dina impianna teh aya hiji lalaki anu bakal ngarebut kana kakawasaanana terus ngaruksak ka negara Mesir kakawasaannya tina mimpi eta teh maka ditugaskeun ka sadayana punggawa-punggawana pikeun menyisir ngarajia di mana aya orok lalaki maka kudu dibawa kudu dipaehan. Pas harita teh zaman rajia eta teh bertepatan sareng lahirna Nabi Musa alaihi salam. Tas kitu pitulung Allah ngadamel jalan takdir gitu nyalametkeun Nabi Musa. Nabi Musa teh tungtung nama dihanyutkeun dina jero peti kana ka walungan teh. Ari palidna teh pas pisan gitu ka daerah kerajaan ka istana Firaun gitu. Pasna teh deui kumaha tungtungna teh diurusna gitu. Nabi Musa teh ku istrina Firaun teh ya. Sanamina teh ku istrina teh? Ti Asiahnya Asia. Saurina riwayat sapanjang anjeun kan Asia mah jalmi istri anu taat. Sapanjang jima sareng Firaun cenah eta teh digentosan. Anu dijima teh sanes Asia. Tapi iblis teh gitu. Teridaun istri anu salehah anu sae kudu digauli ku raja atau jalma anu zalim. Tak kejadian kieu teh Ibu terjadi deui peristiwa sapertoskeun kieu teh di zaman Siti Maryam. Di zaman Siti Maryam teh sami aya hiji penguasa anu dolim. Saha namina teh nya? Pokona mah Romawi lah. Kekuasaan Romawi kan zaman Siti Maryam. Sami eta ge ngimpi. Dina impianna teh aya seorang utusan anu bakal ngarebut kana kakawasaanna. Tah memang pada saat itu di zaman harita teh tos diramalkeun tentang kedekatan lahirna Nabi Isa Al-Masih teh. Tah ieu teh sekitar 16 tahun sateuacan lahir Nabi Isa. 16 tahun sateuacan Masehi. Pan ngawitan dietang tahun Masehi teh tina lahirna Nabi Isa. Tah Nabi Siti Maryam teh dilahirkeun teh dina riwayat kirang langkung 16 tahun 17 tahun sateuacan lahir Nabi Isa. Jadi Siti Maryam teh ngalahirkeun Nabi Isa teh sekitar antawis 16 17 tahun yuswana. Keajaiban ti Gusti Allah. Tah jadi sebelum kelahiran Nabi Isa zaman Siti Maryam masih keneh orok pan Siti Maryam teh ramana teh namina teh
Imron. Imron namina Maryam binti Imran. Ari Imran teh rai raka sareng Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Tah jadi Siti Maryam teh alona Nabi Zakaria. Nabi Zakaria teh gaduh putra namina teh Yahya. Tah Nabi Zakaria sareng Nabi Isa teh eta teh sepupu. Dua nana ieu saudara teh di kelahiranana tos diramalkeun dina Al-Qur'an. Sami dua nana ge kenging kaajaiban. Ari kaajaibanana Nabi Isa mah jelas jadi lahir teh tanpa bapa. Ieu mah murni tanpa bapa. Lain aya bapana terus ngaleungit, ieu mah murni gitu. Terus aris Nabi Zakaria mah keajaibanna teh sabab dina usia tua Nabi Zakaria sareng istrina Hannah namina teh. Dina yuswa anu tos meuntas 80 tahun kaluhur cek zaman ayeuna pamohalannya gaduh. Tah duanana gitu. Tah urang bercerita heula ngeunaan eta zaman Nabi Siti Maryam. Tah di zaman Siti Maryam tah aya hiji raja anu sami kawas Firaun gitu. Setiap aya budak anu lalaki pokona mah kudu disisir, kudu dibawa, kudu dibunuh. Tah termasuk eta Siti Maryam teh kelahiranana sabab awalna mah diramalkeun Siti Maryam teh pamegat maksudna teh nya putrana Imran teh ya gitu. Ibuna Siti Maryam teh panuju ngalahirkeunna ngandeg tah diramalkeunna eta teh bakal pipamegeteun gitu. Tah teh tos di tonon namina teh tos di dodoho ku para pesuruh raja eta teh. Begitu lahir ternyata Siti Maryam istri tetulus we salamet. Tadi antawis upami saur para ulama gitu nengetan kana kisah eta naon sababna harita teh henteu langsung we atuh Nabi Isa nu lahir. Terus naon nu lahir teh Nabi Siti Maryam. Jadi ieu teh cenah hakikatna Allah Subhanahu wa taala teh keur nyiapkeun kelahiran seorang nabi anu mulia anu suci. Kedah lahir ti rahim istri anu suci. Saking suci-sucina dugikeun kapan keajaiban-keajaiban mukjizat lamun di nabi teh kasaorang kaalaman ku Siti Maryam. Gitu. Lahiran entah aya bapa langsung ditiupkeun ruhna teh gitu ku malaikat Jibril langsung. Sehingga nya zaman kapungkur gitu. Tengtos timbul fitnah gitu. Dianggap budak suci, ya dianggap jalmi suci sabab dina riwayat Siti Maryam teh ti orok keneh langsung dicanak ka ieu naon upami ayeuna mah masjid ai kapungkur mah naonnya da agamana masih kene keyakinan ieu Yahudi maksudna teh agama samawina pan tacan Islam tacan nyata naon Yahudi gitu nya Bani Israil tapi anu masih kene sae gitu. Diorok dicanak kadinya ngan piraku orok teh itu langsung ditampi akhirna henteu bakal ditampi tapi ngantosan heula ageng dugikeun ka yuswana teh 6 tahunan nembe dicanak tah ti 6 tahun eta budak istri ti yuswa 6 tahun langsung hirup di mun ayeuna mah nya masjid gitu. Jadi gawena sapertoskeun marbot lah ayeuna mah gitu marbot. Di dinya sasapu nyiar ilmu di dinya gitu. Dugikeun ka yuswa eta sugikeun ka ngalahirkeun Nabi Isa. Matak jelas kasucianna tiba-tiba langsung ku Allah ditakdirkeun tiasa hamil tanpa melalui suami melalui sentuhan seorang lelaki gitu pan janten nu tadina jalma teh pada menghormati nyebatkeun teh jalmi anu suci tiba-tiba langsung berbalik 180 derajat kabeh jadi benci jadi cecut gitu. Tentukeun ka usir lompat ka mana bari teh tos ageng gitu. Bari jeung teu aya bidan gitu. Kitu keajaiban Allah Subhanahu wa taala di kebon ayeuna lahiranna.
wih deui kadinya bari dina kayan kumaha dina kayan nyanak oro atuh beki ceuceup bae eta orang-orang Yahudi teh jeung masyarakat dinya tadi dinya Siti Maryam diparentahkeun bahama dipuasakeun terus nalika orang-orang Israel nyebatkeun wah eta anak haram ieu jalma anu naon pejinah pelacur segala rupa maka ditunjuk ka ku Siti Maryam teh ditunjuk ka bayina teh ka Nabi Isa tadi dinya keajaiban terjadi Nabi Isa langsung nyarios pasehat seperti orang dewasa dina kayaan bayi gitu anu namanya sabaraha dinten gitu nah, nyambung kadinya tuh punya tadi teh makna dina nyambung dina masalah pamimpin anu dolim teh tayeuna ge kumaha cenah upami ngajugjug ka pamimpin anu dolim teh ieu mah lain rek karna kadolimanana cenah ieu mah ngan ieu mah rek aya arahkeun hartana misalkan anak kitu tawain kana dalika li sababi talabi malihim bahwa sayun ila haramin jadi jalma nu datang ka pamimpin dolim teh aya karna manehanan rek bersekutu dina kadolimanana ieu haram aya jalma anu sabalikna datang ka pamimpin anu dolim teh maksudna rek dakwah sapartoskeun Nabi Musa datang ka Firaun rek dakwah bade ngingetan Firaun sanajan pada akhirna Firaun keras kepala nembe karek tiasa naon aya niat keur tobat teh nalika nyawa tos dina aya elak-elakan teh sabab tos dikerem dina lautan teh tah ayeuna gambaran datang ka pamarentah anu zalim tapi ieu mah rek hayang hartana wungkul moal cenah ari ieu mah ari naon ngabantuan kana kadolimanana maka kumaha jawabanana nu kitu tetep direken gawe atanapi midamel kana pagawean anu haram ieu teh datang ke pamimpin anu dolim hayang hartana ta ayeuna aya deui anu sami dawuh Kangjeng Nabi kieu man tawadoa ligina solihin liginahu dahaba sulusadini jalma anu DP handap asor tawado leuleus ka jalma anu soleh anu beunghar karna hartana karna kabeungharana ieu mah tadi tos sanes jalma anu penguasa dolim deui ieu mah aya jalma anu soleh terus beunghar teras ku urang dideukeutan maksud ngadeukeutan teh hayang hartana kumaha upami kitu Nabi nyebatkeun dahaba sulusadinihi eta jalma teh geus leungit 3/2 agamana gitu hayang hartana teh tadi dia Nabi ngagambarkeun 2/3 agamana jadi nu dimaksud dijelaskeun ku Imam Ghazali ku Imam Syekh Nawawi Al-Bantani kieu nyebatkeun nu namina agama teh nu dimaksud nyaeta adab tah secara umum aya 3 aya adab sareng Allah aya adab sareng Rasulullah aya adab sarta jalma-jalma secara umum tah jalma anu datang ka jalma anu soleh anu beunghar karna hayang beungharna eta teh geus leungit 2/3 agamana 2/3 adabna teh hiji 1/3 adab ka Allah kadua 1/3 adab ka Rasulullah tinggal nya sahiji adab ka papada manusana kumaha cenah upami urang dipasian ku jalma anu soleh harta nyata mah benten deui salajengna para ibu sadayana wa alam annaka in qasir ta'fa'alika wa baluh kanyahukeun ku anjeun saestuna upami anjeun lalawara dina amal anjeun maka pikeun anjeun ladang tina kalalawara'anana
Wa in syamurta fa ilaika ta'udu samratu, jeung lamun anjeun sungguh-sungguh dina midamel kataatan ka Allah jeung ngagunakeun anggota badan anu ti payun teh disebutkeun amal-amalna, maka buah kahadeanana keur anjeun lamun anjeun lewodeh ngagunakeun anggota badan nu mangrupa kanikmatan teh eta ge sami bakal pikeun anjeun. Kan itu orang teh nguningakeun teh masalah ieu teh adab-adaban jawarih teh anu 7 teh ditekankeun nu 7 teh 2 soca, 2 cepil, mulut, 2 panangan, patuangan, parji sareng sampean teh eta 7 eta diamanahkeun ku para ulama eta jaga. Mantap upami abdi kapungkur nuju di pesantren kiai upami satea acan mulih teh kitu santri libur teh eta we amanahna teh. Bapak mah kade ujang-ujangnya ya di lembur engke bapak titip panon gitu. Titip ceuli, titip biwir, titip leungeun gitu. Eta we nu 7 tiap ieu gitu. Eta. Sabab eta engke nu bakal balitungan sareng Gusti Allah. Salajengna wa iyyaka an taqula innallaha karimun rahimun yaghfiru dunub lil asah. Anjeun kudu ngajauhan ucapan sapertikeun kieu. Ulah urang teh gampang gitu ngucapkeun jeung nganggap Allah mah da maha ampun, Allah teh da maha ngahampura, Allah mah da maha ngamaklum kitu tah. Tapi urang teu nyesuaikeun sareng amal urang gitu. Jadi utak-etik teh nya nyalindung kana bahasa keunda Allah maha ngahampura, da Allah maha ngapunten, Allah maha Rahman, maha Rahim, Allah maha Karim, Allah maha Ghafurur Rahim. Tapi urang henteu ngahadekeun kana syariat. Tak gambaran ieu teh langsung we kana contona gitu Bu. Kadang-kadang terjadi dina ngagampilkeun amal ibadah gitu. Maksudna teh utamina dina anu teu damang lah, dina teu damang. Kan kadang-kadang jalmi anu teu damang mah terus kadang-kadang damang repot gitu. Kamu tos sagala di dinya mah gitu nya. Sagala di dinya tuang di dinya gitu. Pokona mah sakali kaluar teh pokona mah kedah dituntun atau napi kedah naik roda atau napi kedah kumaha. Sementara kan aya kaitan sareng ibadah. Naon ibadah naon? Ibadah anu pokok. Naon ibadah anu pokok? Nyata salat. Ari batasan wajibna salat nyata satungtung aya keneh akal, maka salat hukumna wajib. Dina kaayaan kumaha naon samampuhna. Teu mampu ngadeg calik, teu mampu calik ngagoler nangkarak bari ieu nah dieu tah ditahan. Upami henteu mampu naon nangkarak nyangigir, teu mampu nyangigir sok we isyarat ku soca, teu mampu isyarat ku soca ku hate, neme teu mampu ku hate mah eta disalatkeun. Terus kadang-kadang kaitan sareng masalah naon namina teh beberesina teu nganggap sapele. Ieu mah danu gering meureunna sakeun wae dimaklum, keun wae henteu ombe heula ge misalkeunna gitu. Keun wae can meureun ieu mah da heupan kieu kayanana gitu. Tah, eta teh henteu cukup ku keun da Allah mah maha ngahampura. Naon margina sabab syariat parantos ngatur. Kieu cara beberesih keur nu teu damang, kieu cara salat keur nu teu damang, kieu cara ombe keur nu teu damang, kitu tah. Lamun tos ngagunan ngalaksanakeun eta ibadah eta berdasarkan syariat anu aya tata carana nembe nyebatkeun Allah mah da maha ngahampura. Ari henteu ngalaksanakeun ulah ujug-ujug Allah mah da maha ngahampura. Komo lamun nu geuring diantepkeun henteu salat, keun we da Allah mah maha ngahampura, henteu kitu teh. Sabab batasanana satungtung akalna aya keneh maka salat wajib. Itu kan tipe-tipe kantos urang kabahas.
pan teu kadah dibujeng jalmina ka jamban gitu nya ari teh hoyong miceun mah gitu wudu mah kan tiasa ngangge semprotan teh ya ieu cara diantawisna cara anu praktisna gitu semprot gitu terus cenah salatna kumaha nya nu tadi teh ya salat mah nu tadi teh ya gitu jadi satungtung teu ayakna aya keneh akal maka eta teh wajib salat cenah kumaha abdi ieu raheut diperban cenah kumaha lah kitu keun wae Allah mah cenah da maha ngahampura gitu tayamum cenah tayamum kitu tah ieu punya eta teh ya bahasan khusus dina bab fikih upami urang kaparangan raheut dina anggota tubuh urang anggota wudu urang terus diperban kan berarti eta teh cai teh kahalangan Bang gitu tah kumaha atuh carana gitu tah carana teh kieu henteu langsung we cenah ku tayamum henteu kitu tak di dieu urang bergunaana sareng kedah tataros kanu ngartos pikir upami urang aya luka anu diperban dina anggota wudu maka mangga tinggalina pendapat-pendapat ulama Syafi'i maka wayahna kudu dilaksanakeun duanana wudu sareng tayamum wuduna tina naon wudu satiasana jadi wudu palebah anu teu ka anu kabungkusna maka diusap gitu tah anu teu kausap eta digentosan ku tayamum kumaha atuh tayamumna ridu henteu ridu pas tayamumna cenah kunaon atuh da tayamum aku tanu nah cenah teu tiasa kana tembok tah timbul masalah ya nu namina tayamum teh kan kadah ku debu ari debu ku taneuh anu sifatna teh debu kadah katingali kan aya debuna terus tiba-tiba ayeuna urang teh asal antel-antel gitu kana permukaan anu urang teu yakin nah aya debuna nah henteu makana memang kedah ngangetanna atuh kitu mah buat urang kedah milarian heula nya memang kedah milarian terus atuh sakumaha taneuhna saenyana henteu kedah seueur-seueur cekap sasenok butina taneuh sok we kana ieukeun kana kertas sasenok gitu milarian heula sasadiaan heula sugan saieu mah saboboko gitu taneuh tiap bade tayamum canak sasendok gitu kana kertas gitu atau kana baki gitu maka sok tayamum gitu tah engke lamun bade tayamum deui piceun nu eta geus ku taneuh anu enggal gitu tah ieu teh pan upami urang ngalaksanakeun duanana ieu moal repot gitu wuduna saayana oge disambungan dan ditambalan ku tayamum intina upami urang bade naon namina teh urang bade naon mempertahankeun kana cara fikih anu dicanak ku guru urang anu nyandakna kana pamandak Imam Syafi'i nya kitu tah lamun urang anu atos-atos ngalaksanakeunana naon salah sawiosna kitu henteu duanana karena urang teu terang tah nembe urang teh tiasa naon ngucapkeun tadi teh anu atos-atos mah atos we lah meureun urang teh dina kabodohan da Allah mah ngampura gitu tapi kitu teh tangkus kadah bedi disarangan gitu disarangan ku urang ikhtiar milarian pangartina jadi intina mah ulah saeutik-saeutik teh keun da Allah mah maha ngahampura keun Allah mah da maha Rahman maha Rahim tapi urang teu neuleuman kana ilmuna gitu teu usaha tah pagawean kitu teh padamelan sapertikeun kitu teh ieu teh disebutkeun ku para ulama kalimat kitu teh kalimatu haqqin urida biha batil jadi kalimah anu sae tapi dimaksud kagorengan tina eta kalimah naon kagorenganana hayang ngebentengi kadorakaan ku kalimah-kalimah anu sae atuh keur naon aya
ilmu fikih gitu misalnya mah gitu lamun teh mah teu dianggo gitu urang cekap punyekapkeun ku kalimah tadi teh Allah mah da maha ngahampura gitu nemawi kedah tartib gitu. Tawasohibu mulaqabun bil hamakoh ta jalmi anu sok ngucapkeun kitu teh disebatna teh jalmi anu bodoh hamakoh namina teh hamakoh teh jalmi bodoh hamko jalmi anu bodoh hamko ari hamka naon hamka mah tama singkatan Bu hamka teh Haji Abdul Malik Karim nah, jadi we hamka sakedik deui salajengna beres urang ngingakeun dina perkara anu dohir anggota badan urang maksiat-maksiatna anggota nu 7 teh ayeuna urang ngawitan cumarios dina maksiat hate. Jadi tadi mah anu 7 teh anu dohir 2 soca cepil teras mulut panangan perut parji sampean tah ayeuna mah urang ngawitan ngaguar kana maksiatna hate aya maksiatna hate gitu aya bahkan maksiat hate leuwih badag jeung leuwih ngaruksak daripada maksiat dohir sapertoskeun amalan soleh hate langkung abot langkung sae langkung utama tibatan naon kataatan dohir sami dosa hate ge langkung badag kabina-bina jeung langkung ngaruksak ilam ana sifat lamad buma fi qalbi kasirah saestuna seueur sifat-sifat anu goreng anu entep dinu hate bakal jadi maksiat hate eta teh seueur pisan jeung deui engkena teh cara nyucikeun ngabersihkeun ge eta teh bakal seueur pisan jeung panjang di lalakonna namun walakina nuhdiru ka'al-an salasan min khaba'isil qalbi kami di dieu nekenkeun Imam Ghazali nekenkeun tilu wayahna anu tilu ieu mah anu jadi induk maksiatna hate kedah dijauhan naon atuh tilu anu jadi pokokna tina maksiat hate teh ke sipatanana heula ya fa innaha muhlikatun fi anfusiha wa hiya ummahatul jumlati minal khaba'is naon atuh anu tilu eta teh wahia al hasadu hasud wariya'u sareng riya wal ujbu sareng ujub ta anu tilu ieu mah direken jadi indungna tina dosa-dosa hate nya eta hasud riya sareng ujub wala tadunnana annaka nawan taslumu biniyati sholihatin fi talumil ilmi wa bi qalbika sayur minal hasad ya kieu nu mawi dawuh Kangjeng Rasul anjeun ulah nyangka nalika boga niat anu hade ngalaksanakeun amal soleh ulah ngarasa aman ngalaksanakeun non boga pamaksudan amal soleh di nu hate tapi di nu hatena masih aya keneh hasud masih aya keneh riya masih aya keneh ujub kan ieu teh perkara anu mungkin entep di hiji jalma amal solehna getol berjamaahna getol thalabul ilmina getol sedekahna getol bakti sosialna getol pokona mah siaga kana bencana getol tapi saha nu apal di jero hatena teh aya ujub aya riya aya hasud atawa aya salah sahiji
maka bisa-bisa eta teh ngaruksak kana amal solehna gitu. Tak ieu teh urang jadikeun bahan introspeksi pikeun urang sadayana. Sebutkeunlah weh urang gitu, sanajan karek diajar urang teh. Ngalaksanakeun salat ngeureuyeuh da urang sadar eta teh fardu. Ka tolabul ilmi urang teh ngalaksanakeun ngeureuyeuh nikreuh kitu nya urang teh. Sodaqoh urang teh ngeureuyeuh ari aya mah milikna. Terus naon deui amal-amalan soleh nu sanesna urang teh ngeureuyeuh gitu ari aya mah. Ngan sing hati-hati. Teu cukup ku bisa ngalaksanakeun kitu wungkul upami henteu ngabersihan tinu tilu teh tadi. Nyaeta riya, ujub, sareng hasud. Tah lamun amal soleh dilaksanakeun tapi dinu hate aya salah sahiji we nu tilu teh anu tadi, maka amal solehna teh terancam. Sabab kataatana teh bakal luntur ku doraka hatena. Sehoreng teu cukup ku kitu. Ngan ieu teh urang teu tiasa ari urang kudu naon dijadikeun ponis ka batu. Ieu mah keur ngukur diri sorangan. Jadi orang nyaritakeun masalah ujub, riya, hasud sareng urusan hate nu lainna, ieu teh ageng-ageng nama keur ngukur hate urang, lain keur dijadikeun ponis ka batu. Naon cenah di dinya mah ka majelis ilmu teh tolabul ilmi riya cenah eta mah kitu. Sahanu apal atuh kana hate batu. Jadi maksudna orang belajar riya, sum'ah, takabur, ujub gitu hasud keur ngukur diri urang. Keun we lah urusan batur mah heulaanan hate batur mah da urang moal aya nu apal gitu. Ieu mah keur urang bisi aya keneh hasud, aya keneh riya, aya keneh ujub. Nabi ngadaukeun salasun muhlikatun aya 3 anu ngaruksak. Naon atuh 3 ngaruksak teh? Syuhun mutaun kahiji nyaeta pedit anu dituturkeun. Jalma pedit anu dituturkeun. Jalma pedit anu loba di naon? Dijugjug ku jalma. Aya kitu nu kitu aya. Jeung deui bentuk kapaditan eta teh kan macam-macam. Di antarana bentuk pedit teh ku jalma anu sok resep ngahutang-hutangkeun tapi menekan teh ya kudu make bunga teh ya. Eta teh jalma pedit gitu. Contohna teh saperti kun Qarun we lah kitu nya di antarana jalma pedit teh. Tanaon sababna sabab jalma anu pedit mah pasti bakal nganyeri hatekeun batur. Pasti bakal jadi omong, bakal nganyeri hatekeun batur, bakal aya hak-hak batur anu teu ditunaikeun ku jalma anu pedit. Syuhun namina, syuhun muta'un. Nu kadua wa hawa muttabaun nyaeta hawa nafsu anu dituturkeun. Ieu 2 nomor kadua tina 3 perkara anu ngaruksak dawuh Kangjeng Rasul nyaeta hawa nafsu anu dituturkeun. Anu katilu nyaeta ijabul mar'i bi nafsi nyaeta ujubna hiji jalma kana dirina. Nu namina ujub ieu teh eunteupna teh di jalmi-jalmi anu gaduh pangabisa. Nu saha wae pokona marek nu mana wae rek pangabisa dina bidang naon-naon. Jadi jalmi anu pinter ieu leuwih rentan kakeunaan ku penyakit ujub. Antawis jamaah sadang ustad, ieu teh anu paling terancam ku ujub teh ustadna ieu teh Bu. Antawis guru sareng murid tah guruna anu terancam kaeunteupan ku ujub. Sabab naon? Ujub mah eunteupna teh ka jalma anu boga pangabisa engkena teh jadi godaan sabada ngalaksanakeun pangabisana. Tuh ku kuring mah pun kitu. Sanajan teu diucapkeun dinu hate lamun teu ku kami mah gitu. Sanajan dina omonganna mah bener syariatna lamun henteu ku kami gitu. Di bejaanana sanajan omonganna bener make syariatna gitu. Tapi kan hatena mah teu apa. Alhamdulillah hasil perjuangan teh
Saintina mah kitu Ibu sadayana. Ujub eta teh eunteupna ka jalma anu aya pangabisa di bidang naon wae oge. Nu mawe ulah waka naon atuh namina teh. Nyebatkeun ka jalmi-jalmi anu gaduh katiasa, jalmi-jalmi anu pinter kasebatna berilmu, ulah nyangka salamat bersih gitu tina. Wallahu alam payunan Allah mah bisa jadi jalmi eta teh justru anu leuwih doraka tibatan anu ieu na gitu. Ta urang ngalindung ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urang teh henteu cukup mampu ngalaksanakeun wungkul amal soleh teh, tapi kada tiasa ngaberesihkeun naon penyakit anu aya di hati. Sabab eta mah tak ngaruksak kana amal soleh teh. Amal soleh tina ladang ibadah anu dohir tiasa kaelehkeun ku badagna dosa tina hate. Kitu panginten Ibu samantawis nembe bubuka dina maksiat hate engke salajengna seueur deui maksiat hate nu kedah ku urang ditebihan. Nembe 3 anu pokok nyaeta hasud, sareng ujub, sareng riya. Sakitu panginten 405 ang cekakeun sakieu mudah-mudahan urang dipaparin istiqomah dina thalabul ilmi kapayun. Sareng nu paling pokok mudah-mudahan keimanan kaislaman